kumaha kinten-kintenna lamun mentas Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli sabaraha sagramna Semar udah itu tamaga tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipentas sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah tetoh ti jiwaraga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh lobana mah paranyang kokod jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempaten jeung kaula urang pada oko pigelan pati agan ulah agan sawios da jisim abdi majal mah teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu aya pamimpin nu bener pamimpin anu iman pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah nya aya teh kitu mah terah ningrat gunung endek mah bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapaku lanang koe lanang ya pada